datang deui sareng abdi Ulia Febrianti. Abdi bade ngawartoskeun kasadayana yen diwacana kurikulum 2013 saur Kepala Pusat dan Perbukuan khusus kanggo buku teks pelajaran sekolah dasar atau SD teu tiasa dianggo deui ku adik kelas. Ukur tiasa diangge sakali hungkul. Mu sakieu paparan ti abdi, mugia manfaat kanggo kasadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pencetakan buku pelajaran akan dilaksanakan setiap tahun. Implementasi kurikulum 2013 dina tahap awal baris diberlakukan ke 6.325 sekolah SD, SMP, SMA. Jang SMK di 295 kabupaten atau kota di 33 provinsi. Rinciana pikeun SD diterapkan di 2.598 sekolah, kelas 1 jang 4, tingkat SMP 1.436 sekolah pikeun kelas 7, pikeun SMA lobana 1.270 sekolah, jang pikeun SMK lobana 1.021 sekolah per kelas 10. Jumlah anggaran implementasi kurikulum 2013 gedena 829 miliar. Yes. Wakil